pada tumungkap sameya pada pasrando ngawur bingana kagiri-giri Penirangan dikasih kabeneran apuk sing jelema ya kelak sahayo kaula Indrahima pangkat patih ti nagara Sinyamurti lan Indrahima ngaranna kaula pangkat kaula patih ti nagara Sinyamurti utusan Prabu Jaya Prakasa di Sinyamurti jauh kan hei ayo jelema ya lain jelema ieu mah eta mah bangong eta coba eta irung disidik-sidik ti tadi mah isugan teh mawa suling irung jadi goreng-goreng teuing jelema pok aing cek ye goreng meureun akan teh goreng mun gitu bener enggak aing ada lamun disebut goreng kuno kasep apa moal nyeri hate nya ieu kuno ramiju disebut goreng padahal manehna geuleuh uli ti akangnya mun manehna geuli disebut goreng gaing lalaki jurig aing saharana ye di ulah tunggu herian urang butuh ka jalan ieu tunggu herian sakit cing tenang bang ke ieu teh juragan Indrahima teh bade ka mana kaula teh ka Pidangdung maksana tugas ti raja titah ini ka Jenggala-Manik Kamiralaya oh bade ka Miralaya kana ka Jenggala-Manik ya bade ka saha ka dituna Kresna apal Jenggala-Manik atuh sanes apal deui cek legeg bahasa lemur teh mah eta mah lemur daerah eta mah jalan Kasai wah kabener bere syukro sia tadi di jalan aing da boga geus syukro-syukrona ngeuh bere syukro 2 lastik cing tuh herian apal Jenggala-Manik apal bade ka saha ka Kresna eta dunungan kuring wah kabeneran ngeuh syukro teh bikeun wae kabeh syukro jeung salak kita udah menang pamer ieu lah atawa ujung mahoni teh jeung mahoni ambung gua mahoni bikeun sesanario ambung anario ge bobolongkengan bade ka Miralaya bade ka Batra Kresna kuning Batra Kresna apa teh Batara dunungan kuring bade naon ka dituna ditugaskeun ku raja titah nyokot pusaka Batara Cakra Wijaksana Kristi Nulaga Sangkal Genepian jeung Cangkok Jagesuma baik lieur jalan kudu ka mana tos uninga ka wilayah Miralaya acan penjagaan lebih ketat lebat ka wilayah Miralaya aya pintu gerbang teh hiji 2 salapan ka 10 dugi tiap-tiap gerbang aya nu jagana mariksa ka para tatamu teu nyana KTP nya mulang deui perintah printut perjawaban upami ditaros masuk penjara hese beureun jalanna hese taroskeun upami palai salamet ka mana kitu mun hayang salamet asup ka Miralaya da ieu tugas ti raja ieu mun hayang salamet ka Miralaya mung beunang katewa ku penjaga nya jalana kudu kanu urut tadi ka mana kudu kanu urut tadi ti mana datang tadi ti mana urang asal ya ti nagara Sinyamurti balik deui kadinya salamet galau atuh moal tulus aing beuring ka ditu balik di ka nagara mah ulah tulus boro-boro didinya nepi ka pintu gerbang Miralaya di dieu ge bakal aya nu newak saha nu newakna iya jadi ngati iya sia rek newak kerobongan aing lobaan ya teh eueuh ti ditu na aing kudu mundur
Bae lobaan rek saeutikan. Hai warga masyarakat Miralaya kudu tanggung jawab ngajaga keamanan. Hanas berhasil jeung henteu ku aing. Geus diupayakeun. Keun bae geus diupayakeun mah. Jahat teh tewah ayeuna ku aing sia. Ah kitu kan. Jahat naon? Apa nek maling pusaka eta teh pusaka kabataraan. Eta teh dunungan. Sakra pinunggul naga sangkal gonopian cangkok jakesuma Nusaha eta teh dunungan. nusaha eta teh Gusti Batara rek dipaling breng teungar jelema ieu. Miralaya mah daerah saya eta mah tuh. Geus istilah ini mah kieu lah daek nuduhkeun jalan bere sukro teu daek dilamot ku abdi. Wah dikira-kira ka budak ieu Ya digemol di irungna. 40 nu kieu mun aya 40 nu kieu aya rombongan sia nu paranjang irungna kaluarkeun kabeh mengeur Gusti aya hiji sia lain panjang tapi ngadungkuk nih. sok dibejakeun jalan selamat teu dibedakeun jalan wah geus moal nyaho salasa sia Nyaho. dikitu tak poin tah plak dijendaki ku aing sia Jurus naon gitu teh kan. nah di jurus di bare jurus leak reungit ku Leak reungit. plak leak Atawa layak Roni. wani kira-kira didinya nya teu wanya kunaon senoja pila setiap tunggal juring sia yah ngepret aing sia Ngepret leungeun. pasang rontok aing lain aing unggal puting gelut jeung budak ieu wah kamari aing dicirateun jeung budak ieu keur dibantar kaso jeung sia gelut teh Keur itu keur di Kalimantan jeung nyasok beureun jodona jeung uing pasang rontok kumaha ngarontok lain teu masang geus dewasa kege dirontok mah masang hanas uing masang dirontok henteu pan lebar hayang ditubruk toke ayo hayang dijubruk ku bos kemet ayo kumaha lamun ku aing teu dirontok kalau dirontok ku bos kemen wah ayo wai hebat wai wah tukang ulin budak ieu sia tukang ulin ya mentah teu boga duit ya aing mah ulin wae wai sah eleh atuh sapanggung mah jurig sia menang wah waing sok siap wah ti dituna aing eleh nu rami jud ieu malah lain kan talak-talak we eta buukna siga saha lain buukna juga pemain bola ya pemain bola saha si Ariel si Ariel mah pemain bola tuh kan oh sia wat geus teu usi kieu ieu alah jor wae paeh oge lah da jelema rek jahat di masaksina panayagan nya tinggalkeun ku aing mang nah aku nyebut mang ajulah nek naon talatah kasaha kapun bojo ieu ulah seuri talatah kapun bojo wartoskeun ayah maot gitu aduh beres awas kumaha gelo ayah disebut ayah gitu kan ayah mah beungeut lain gitu atuh sawios wartoskeun kapun bojo api pupus ampih nah pamajikan didinya motor rami jud mah beungeut geulis mah jauh beda beungeut jeung salakina hah geulis jiga saha nyaho manohara dina TV manohara heeh atawa nyaho pamajikan alok beungeut manohara saha manohara nyaho tapi lain manohara tak pamajikan aing teh beungeut jiga manohara hebat lamun heuh teh ieu asli wartoskeun ka si mama papa maot heeh ke dibejakeun Allahu Akbar innalillahi wa inna ilaihi rajiun beres cacakan buta cacak wujud buta
istiqomah rek mote Allahu Akbar banget goreng kayak gini ya. mote dibeyeng kudu maha kawasa teh dilebatkeun ka surga Papageun nya. meureunan saleng ka saparipurah teh urang teh kudu eling ka nu maha kawasa teh kitu ada maut bapan teh apal Laras ya kan. rek iraha rek di mana gede maut mangadodoho ka urang meureunan awewe geulis dek dikawin ku model kieu padah manehna jujur Laras. teu cinta rupa teu cinta harta meureun eta awewe teh Harina teh hate. cinta hate meureun hade mana istiqomah pae teh cing ditarima ku bumi cing ditarima ku nu gaduh bumi kan wayahna we mun bener teh mah pamajikan didinya geulis da didinya salakina geus paeh dianjangan ku aing popotonganna ulah anjing jah Siap. Penasaran kene. apaan paeh popotongan dianjangan ulah anjing kurang ngajar tewak sida malah haya sok moal sioneun berjuang mati-matian lawor mamang inalangan buk aing halusnya Siga pemain Persib. buk aing juga pemain Persib si Owen Dede. Lain atuh. oh si Awan mah budak Bandar Kaso aduh rombongan siap nek perang da rombongan aing mah teu rek gelut mah tara bararijil hiji rek gelut rombongan aing bakaduana lamun aya nu rek hamin Atawa katilu rek atawa nu rek muat. katilu lamun nek beberes kakara bararijil rombongan aing ai senang-senang mah da rombongan aing mah cincar koe Kowe nyada rumput. rombongan Siap. maju ke medan perang Kanjut herang. Naon Kang? gerak apa celi aing salah dedengean gitu Salah dedenge. ya ada dedengean telain maju ke medan perang Eta masalah denge bongal buyar apa salah denge gitu Salah denge buyar tapung mah sok kitu. pada pindah-pindah buruan batur Nya. rombongan maju ke medan perang Kanjut herang. astagfirullahaladzim Nah, kalau istighfar akan. apa salah gitu dedengean aing Salah gitu. dedengean sok gerak. Da lain maju ke medan perang rombongan aing ngomongna Bener eta dedengan akan. cik cokeng coba sekali deui ah Sok. rombongan Siap. oh dengekeun ku sia maju ke medan perang Maju ke medan perang. Tuh, sakitu bentes nah. bener ayu alon mah geus rombongan Iya. maju ke medan perang Kanjut herang. badusan herang tatu anu dalang geuning sia nyaho Amban mandi kamari lamot usia embung aburut. oh dalang teh burut Burut. karunya gasep pasep burut Mantak magacana lagi gombrang we. nah iya nah gini teka ciri lempang nama jiga euhan Hanya meureun da diuk wae sila. oh eta teh kitu Mantak naik-naik sok. mudah-mudahan rombongan ieu barurut kabeh keluar turun tina mobil teras siap rombongan teh bakal maju mun burut kabeh yeuh Ngegang Kalau deh. Mual, wah ini mun burut kabeh teh mual gentra balik Bandung ge mah. ka bale burut. Ya, aya maju tewak da malah hege. tenang dengan beringan berjuang mati-matian lawor woi sah woi masa ayo terus dan nembak dan tomah woi sah wah modar tenang lu dengan beringan kalah
rada aya tanagaan bu teh eta tah nya beda eta mah Kang lajeng dawala nuju ngatur peperangan saprap pripun ti kangengan Kang Raka sareng Kang Rayu di piwarang kura mana Kang milarian hudawala ulah Kang tenget teh saha apal teh sore eta dewek ulah hah dewek wala-wala ame dewek naon dewek ulah eta rombongan si Nyamuti dewek naon di mana yo di dia dulu hah di dia dia dulu di Lio Lio mah dawala dewek dawala saya sepat aduh citane yang berenang dia dawala Satria analan pang benteng benteng negara dawala dawala amprok jeung sileung di bek amprok kapang dicium mepekok sia atuh kunaha nyium teu kuat kabeh sawak-awak dewek ti dawala teh neangan silaing geus 4 poe 2 peuting mah ieu teh 4 poe 2 peuting 4 2 bengi dawala hirup sing dawala titah bapak jeung saha jeung si gareng jeung si gareng mana si garengna gareng di dawala daya gareng dawala teh ya cah Kang an beraan eureun milu nabuh ieu teh si udel leueuh si sia ider-ideran dan iya aing nabuh sabaraha panggung mah ditinggalkeun di tandangan udel hampura ngaganggu aing milu nerapkeun panggung teu milu-milu nabuh si cepot del kuat ieu na kuat gumirana nempo aya udel titah bapak bapak ceurik wae mak wis tuh nyangu acan da eueuh sangguna kunaon teh sedih mikiran uing pada heueuh lah itu boga beas da sedih oge da pusing oge lapar mah da kudu nyangu kala mun dawala sileung kala nek ka mana dawala ku uing dibejakeun tapi bing bantuan heula itu jelema jahat tuh anu mana itu jelema jahat tatrek malik pusaka Gusti Batara nu mana tuh kan hei tuh ka dia pindah ka dia karena lu dengan keringeran berjuang mati-matian lawong dibalangkeun hiji bencar jadi tilu ieu jelema lamun dibalangkeun tilu meureun pasti bencar di wae jadi genep ieu jelema garoreng eueuh kasepan pisan kan tas tabrakan eta beungeutna getih hungu abang eta irungna eueuh dia teh irung apa kuti juga nama ka eta keur ku beusi ieu na jiga nama teh tabrakan jeung beusi mobil meurung omong areunteuh eta irungna ka jero apa sia tabrakan jeung nyiru euy ngomong teh deuleu wae aing atuh tabrak itu tukang irungna jiga turub keler jiga pindah ka dinya irungna berenang irung ieu teh pindah ka ditu ya kageleng ku ban hareup berenang irungna potong berenang terus kageleng itu tuh meureun apal ka budak itu goreng patut tapi hirupnya eta teh jelema goreng oge eta teh eta teh teh del Huntu. huntu atawa batablo hei juring huntu sapi menang operasi nek ka mana dawal itu deh nek balik pusaka Gusti Batara lari mati berontak ditindak lari mati berontak ditembak naon maksudna sareng balik pusaka Gusti Batara padu hareupan aing komicok di Miraja yuk aing komicok teh naon ya paragi dahar teh geuningan kumaha geus nyaho tau cok dan jero Gusti Allah ngomong lah
apa waji sangaran sia cepot Cepot. Aya deui. orang Sunda bilang cepot Cepot. Lamun mun main di Bandung aing Astra Jinga lagi main lagi. lamun main dewek di wetan di itu tuh Bagong. di Jawa aing bagong Bagong. Tah mun main ka Guru terminal. mun main ke terminal Copet. ya copet deh. Tembak wae tembak kunaon sia wani kurang ajar wani kaik gua wae sia deungel kaik sia gitu kunaon sia Sok kago. wah hiji heula terbaseuna ya Kan, ieu teh geus urang unggal putih kieuan. ya kurang dia lu ngalapeun ngalapeun tinggi Kieuan. teh gelut naon si gareng deui jadaugeun heula tuh Nyawa kerja harapan kuno di hareup. siapa manggih layan teh loba dioconan pun manggih layan ulah loba ditoelan hajar terus urusan belakangan Tangan, gampang. Rakayana beungeut na kitu kan. aing di oconan mah aing da heula parabot aing di babawa teh lain kudu digawekeun Paingan tadi di pabrik teh. lebah pabrik teh parabot aing teh kenud ceun Aya naon gue. Aya naon gue. manggih layan Aya kila-kila anak. eta teh naon gareng parabot satenya kok rombongan ieu geuleuh parabotna rombongan ieu mah jelema mah laletik parabotna mah Woi, tempo tukang gampang tah. oh iya rombongan ieu teh kabeh geuleuh parabotna nabeuh mah nomor 2 Mun hayang milu rombongan ieu mah. aya milu rombongannya mah dipariksa aya usus tukang mariksana Aya tenang. nabeuh pinter parabot leutik moal diajakan ku rombongan Adi tukang nunggu serian we hayang milu rombongan ieu. unggal teh moal iya parabot gede make tanaga Hei, mantep man cepot bendu nih ye ini si garing mah parabot si garing mah dulur ge di Pajua nyai dulur nang Jepan wae duluran jarangnya. parabot aing mah teh nyaho dulur asal dulur na nyerenge geus dumuk nang tang parabot aing ya parabot teh ngalakeun tong ditempo-tempokeun da batur ge baroga da batur mah moal segede nu aing del batur mah da moal gara ngedenge beja Nah, malah geus diumumkeun dina sampai ke masjid nah ieu kan sampai ke masjid segala kan. cenah rombongan ieu bener gerde parabotna heeh Heeh, ieu mah. bisa aing lamun asup ka rombongan ieu wis teu bisa Bisa urus heula. Mun bisa ngurusna bisa gara-gara kaos kirang barang ngaleuwihan. teu bisa oh jadi anak buahna segede gitu pamimpinna gede Woi, pamimpin mah nyahon teu gedang. Nyahon teu gedang. hayo ka dieu hayo sok ieu ka pepeungeun kieu si gareng geus rek nyokot di parabot ku aing heula ti heula Wah, di heula sombong gap wai sareng si gareng gel budak teh si cepat da kadeuleu da si cep kunaon atuh ku aing rek dihajar kalah diajar ku sia cepet da parabot aing bada kagok dikaluarkeun Pantan ayeuna parabot geus dikaluarkeun kudu dikajerokeun deui tanpa digawekeun heula da tepung rek saha geus bijil mah. Rek saha geus kaluarikeun mah kudu. sok bung serang mangsring Sok ambek-ambekan teu pugu. Bangga mah. aduh
Dia coba ngajaran kan bujur sia dia tah. Astagfirullahaladzim. Kuat semek. Kuat ngelenyapna kan. Kuat semek naing. Aduh deh. Saya di celana no. Geus tong ditempuan atuh ngesarung uduh dihajar ku parabot gede. Kana bujur ngalenyung kuat nyeri na atuh sarung suwe. Heuh aya boga celana teh hiji-hijina. Rementing diseuseut jadi lamun dipake dinu cangkeng teh geus teu ieu kitu. Geus teu ngait dipake ngalengkah porojol ka handap. Dipake deui dipake ngalengkah porosol mending teu make calana. Angge henteu deh. Mun leumpang tek plok. Seplek. Anu ping-pingnya sama badugan. Senyindiran aing. Sian teu deui nya. Sia nya teh aya baya bak paeh di sisi walungan. Kamari. Nu kamari nu paeh diteungeul lain. Aing teh mandi di walungan teh. Calana dilumrukeun. Urun aya baya wak lapar. Yul kedewak we kermus kana calana dewek. Weureuh. Batur make anjing ngomong baya wak ieu bener kudu. Paeh. Wah, cek baya wak kadana calana si cepot gua. Kuat katangka paeh na. Siap. Maju. Maju. Hey, lain ke jerog heula juring Dikeun atuh nu gundul teh makan nu dijual. parput aing mah kan jete komok rasapeun parput mah yeuh lungguh rasapeun kalau jete komo asa ditantang deuh asa ditantang parput aing Boro-boro nu jete kan nu geus. Kamera. Kamera. Ayo. Ya. Dihajar ku kayak gitu. Apa nih? Ya. Ya. Halo. Kuat abrig-abrig. Mun perenan. Eta teh dibawa wae parabot parabot mah tara katinggalun del parabot sok aya parabot katinggalun tar Bisi tinggal mesti dipais pemain. Kurang ngajar kunyuk. awasa dengan diri berjuang mati-matian lawor lumiar panggil mawer Kurang ngajar. Kumaha? lah pirak atuh kuat entuk jurig aing teh dolongopan kieu astagfirullah Cicing Bang Haryeupna. Ya. Sambat kuat malikna akang kan nemu dicarkim. Dicarkim oge kan. Sorry, kurang ngajar. Tuh, alhamdulillah asal peureum oge akang mah datang. Arab mah nu mempan Akang panon aing di deuleu tobat tinggal di polotot. batur menu jago di amar gaca mah Gatot-gatot mah kudu diteungeul Kang jago ge. gatot gaca mah jago ge kudu neungeul ngagoler gareng mah di deuleu we tobat berarti numpang jagona di alam maya pada telen gatot gaca gareng sineng sih Gareng suneng sih. Gini aya suneng sihan kan. apa aing teh inget we kata tangga Oh.
tatangga aing teh ngaranna teh si Suneng si Gelis. Suga teh katelah ku anak. Anak tibelis atau boro-boro anak wadah anakna geus can boga. Wingere gantian. Garing Sok. karti. Kan ku aing sia. Gatot Kaca mah rajin ngaku jago da boga ilmu ieu teh Braja Musta naon ngaranna. Ye, Busti. Braja Musti, Braja Denta, Wil Kapal. Sesa Oh, ti ditu. Braja Wisesa, sesa naon atuh? Sesa naon. Di sesa-sesa. Wisesa beakeun we beuki mah kabeh. Keun mah tong inget ka babaturan. Eta Gatot Kaca teh gitu. Gatot Kaca kitu, ye. Cenah bisa ngapung. Sia nyaho teh Gatot Kaca teh bisa ngapung. Naon sababna Gatot Kaca bisa ngapung dongengna kieu? Kumaha tah Kang? Gatot Kaca teh dahar teh hayang jeung endog paneung. Nya. Aya teh Bi Arimi ieu teh ngaranna teh Bi Arimi teh. Ibi akam mah. Kemek lah da eueuh ieu. Eta cenah Gatot Kaca cenah lamun da endog teh mahal cenah. Jadi mun hayang endog cenah nambahan neangan ka sayang batur cenah. Ngerakeun jalan harap mah ibu ke jalan luhur ngapung teh kokoleongan teh neangan sayang hayam sok malingan enog punten anom teu nanaon udel mod Kan itu memang kita yang manuk piit tuh kan nu jago mah nyebut ge anom bagi saya manuk piit cenah bungeun manuk piit politik. Gatot Kaca teh sok naon gareng malingan enog modari kunaon but moda dawuh Gatot Kaca Saha tah Kang? saha sok meling nuk teh saha sok meling nok sa lewe dikepret ku aing sia Braja naon? Boga Braja sesa. Braja naon tadi teh Sesa saha? Braja naon Sesa. Braja Musti terus Wisesa Sesa saha? tadi nyebut naon geus Braja Wisesa teh nyebut naon geus atuh tong ditetruskeun tong dijajadikeun punten Pak pengajar sih what luas kau dah yuk Kang. oi Kumpul. semangat Serudeng. nah si daulat semangat Semangat cenah Kang. mah pakak terus terima terima Udegnya Kang. nih Mantap di ulah. kamar ini nah di kamar ini kulat di kamar aja deh sekarang dawala apa pimpinan dawala pimpinan naon pimpinan naon pimpinan rombongan abdi teh dawala ayo teu dawala ka dieu ulah nyerengeh we di dinya sia teh semah pangamak terus diterima nah diterima naon cenah kibalera Kimalela mah tuh dah. teh dengan mah si mela menu si mai diterima udah nih kalau kerdidas lupa gawe hadena ini sila ini kemana dah bala ka hareup heula diukna si gareng kemana gareng ada Tong nyebut aja geus eueuh Kang. si gareng ngurus-ngurus ya parabot Geus eueuh Gatot Kacana ge Kang. gacana geus eueuh Da sieun. atuh lain bejaan aing sakitu ngiceupan ge suga teh ngiceupan teh lain isyarat geus suane sia teh boga panyeket kerep ngiceup Ayeuna geus mangkat Kang. Dieun teh Kang. sia teh ka mana atuh kuwi ini ka sawarga kemana ka sawarga ada kasaha dek ngamprokan yang tipati jagatna tak dek naon ingat sabulan katukan bapak ngomong cek Pak Jang cing sabar nuturkeun bapak nuturkeun panawa engke lamun maneh cepot udel gareng sabar tanpa diburuhan ku panawa engke maneh mah bakal diburuhan ku bapak pana nyarita cek naon Pak bapak tangah kaluhur nunjuk kaluhur tuh sawarga menikloka eta teh nu bapak jeung maneh tiluan
sawarga eta teh nu bapa ayeuna keur dipihapekeun ka Jagatnata. Jagatnata teh adi bapa berarti emang maneh. Ukur balik ti kebon teh Del. Heeh. Ngomongna kitu. Kala tah uing teh ka sawarga teh mermanakeun. Urang aprokan dewa. Terus urang aprokan dewa tanyakeun ka dewa bener henteu hiang peti Jagatnata adi bapak urang. Wah ngerakeun ku kapanasaran terang tanyakeun mereka ditu keun mah disarekan malah lamun salah teh mah asal ulah diteungeul ku dewa. Tah lamun lamun ya heuh ceuk dewa teh heuh bener Del cenah ieu teh kaula teh mun kaula teh mah kaula teh adina bapa maneh teh alo mang tah kitu. Tah lamun heuh kitu urang tanyakeun bener henteu ieu sawarga nu bapa. Da ceuk bapa cenah sawarga teh nu bapa dipihapekeun ka Eyang Jagatnata. Tah lamun ceuk Jagatnata teh heuh bener Del ieu sawarga teh nu bapa maneh. Eyang mah geus seukur kapihapean. Tah lamun geus bener sawarga nu bapa kumaha? Hak anak wajib ngamumule warisan kolot. Anak naon ngaranna nu teu ngamumule warisan kolot komok lamun dijualan ku jalan kitu wae. Urang pindahkeun alam tina alam sangsara urang pindahkeun kana alam kabeungharan. Beres kan ah. Tah Del hayam disada hayam. Heukeun bae jeung di denge wae nya kadenge kanu ceuli. Cenah. Saeutik eta mah kan. Hah? Hayam teh saeutik eta mah. Hayam tah. Pondok napasna. Nah, hayam teh pondok sorakna teh udud wae itu dong. Ayo hayam udud. Kitu alok wae udud da hayam geus sok udud. Mandak teh bener. Ari eta hayam ai akal nguruskeun hayam heuh nya. Siap mimitina teh. Kala. Jadi maksudnya tujuanana lamun bener sawarga nu bapa urang peta urang. Uing nek nanya Kak. Lamun heuh we sawarga dipenta dibikeun ku dewa da eta nu bapa urang. Heeh. Rek dikumahakeun sawarga ku dijual. Siapa kan ngajual teh aing geus. Ulu jadi raja di sawarga eueuh ti dituna eueuh cupat geuretan beungeut pipamimpin rombongan urang mah. Jual wae nya kan. Kau ngajual warisan teh hanya napa ngeunah-ngeunahna ngajual warisan. Teu nyaho babak bibik rek meulina baheula. Arek dikumahakeun dijual. Duitna aing ngajang oton hideung. Naon? Aya meuli oton hideung. Naon cepot meuli oton hideung. Apa nih saya geus motor oton hideung. Aing hayang motor nu hideung. Hideung lagi mas. Meuli motor nu hideung camani. Hidung camani dek rek meuli naon gareng aing motor mambung anu teu bisa ngeureunkeun anak bartoga aing ieu nu erwe aing ngeureun-eureun teh dengarkeun kata karet ku aing gogorowokan ge cek depang newakeun kalang diseung-seurikeun samerukna heureui mun aing geus sieun dengarkeun mereka tangkal karet motor hujan ngomea aing nyungsep jadi dewek mah yang motor di sawarga kira-kira taneuh di sawarga sabatana sabaraha kira-kira apa ngitung bata atau kira-kira ngitung meter ngitung karung di ditu mah karung kan jadi sakarungna sabaraha maksudnya jadi lamun dijual teh tanah sawarga mah digali heula di karungan sabaraha sakarung piraku tong wara heureuy urang permanakeun heula da imah susuganan gitu ge atuh cenah lamun lai lamun heueuh eta dulur urang adi bapa sawarga nu bapa urang syukur nu aya meureun laksana urang beunghar teh ye cenah lainnya hiji jalan-jalan kadua meureun urang apok jeung perdewa di ditu ngan mudah-mudahan mah heueuh da wala mudah-mudahan tuturkeun uing ka sawarga siap Del cing yakin eta nu bapa tutur jalan dia Tanah dengan sering berjuang mati-matian
Bapak ngomong ke anak lain kakara sakali hampir seminggu sekali nyebutkan sawarga nu bapak jeung maneh dah pasti dewek boga motor si cepot boga motor wah kalaksanakeun boga motor motorna hideung pisan hideung boga bayangan ya kan aya harga oli sareterna sabaraha nek ngoliah naon sih atuh kan motor lagi can boga cicing heula aya nek meuli ember leutik jeung anu leutik jeung jeung umah aing mah jeung umah nya tong ku anduk kumaha motor mah neangan ieu teh geuninganan MS di ala ieu kulit etana ya pergi ngomah motor mah kondobo ide kondobo mah geuning batur jeung ngusapan mobil ngusapan motor mah ku lawanna teh kondobo cenah kondobo mah pabrik kondobo pabrik jadi si cepot boga motor dengaran ku aing panayagan itu udah terus bener tuh ay kamu mohon ay nek meuli HP ongkoh meuli HP nek minta nomor sinen mohon wengi ieu manggung di mana di anu dibawa ku motor motor dibawa ku motor aing oon cangegang nyahareup ka tukang ayo para bayi teh para pesawat teh gulungna burang si cepot mun teu ka beuli motor kieu ya pasti kieu ya motor kok si tatang ai moal meuli motor rek meuli sapeda tapi kiriningna hayang dua gini hayang meuli sapeda keur naon kan sapeda nek ieu rek dagang manuk piit di pulas aing di Beureman di hejoan jual ka budak sakola isuk meuli burit pae isuk meuli deui penting ngobor deui penting ngobor aing kitu jeung kitu we loba manuk piit mah ieu manuk piit jog-jog bueuk aja di panggung bueuk tuh keur ngagong bueuk teh bueuk teh ku dalang disirep mah jiga jelema gitu. Dan engke mah jandari mah batur mah kanu motor manehna mah hiber gitu. Kalayan ai kitu panayangan ieu Pak Bu lain sasatoan unggul. Sasatoan dalang ieu teh tah tukang gambar teh hileud jauh. Mun itu tongki itu nu ngabonang. Da moal ngamak disebut tongki gitu tukang bonang muda dan mau teu didenges oh aya tah cek teh kamu teh aya naon mun alok teh careuh bulan eta lampu sakitu gedena kuat teh bisa nyilep alok kuat teu kadeuleuh beungeut alok cacak hareupeun lampu mah hayu boro-boro siap sel Lumian maang dino mawer langawon mama nulungan astra jeung ngadawalan gareng ngabujeng sabar kaloka tuna lampah panakawan di perjalanan kasarioskeun di papaliwar nagung sabarga menik luka yang permesti jagat natratut ruka raja tribuana ujung-ujungan ding ingkang raka kepajan dewa Panjin Rada kunirahangan dika kakang Panjin Rada kan ulah tala adik guru sakedap kapayun kan badaya naon aya kapriyeun kan mangga adik guru mah ka dieu Kang sae daya ganu nyareng atrik beberes sadaya ngatur kana lagu penting mau aqua yang akan kawirujeng kasadaya kaum dangu wayang
anu berlambang manusia nu kumaha lengadang lampah tong disorong dapat widi pangeran jadi dia mah jadi dia masih ngacari ngaci masih ngilingin masih ngiling berang putih kakang nanaonan ngabebenyokeun parajagaan akang tadi guru oh cemau kunaon lain calik capek akang teh pawakeun geus kolot teh keneh heureui teu heureui mah harees parajagaan lingih ka aya naon sakedap jadi hari ring dang di sanajana serka bingung lamun ikhtiar mah pasti ikhtiar di barengan budidaya di sarengan wani ngagali sangakeun ka Bapak RW Obeng meniat mah Bapak RW Obeng anu bageus sejodoh babak gede aya jang oleh terang nyawa raga pati Bapak RW Obeng anu bager raga pati aya ngan layanan muningat sujud babak tinggi terang nyawang Bapak RW Obeng anu bager raga pati edas wae bela negara Pak RW Obeng anu bager deui dioper heula gigi dioper ya dik saya Pak RW Obeng deui kembang soca Pak RW Obeng anu bager wah abdi Bapak RW Obeng deui aduh sayang nu manis hujan hati gini kekara jangan Pak RW Obeng anu bager deui baturan deui wilujeng patepang deui Bapak Wakil Darti Bapak Wakil Darti anu bahagia Bapak Wakil Darti Jaya Natima di sisi kumah Bapak Wakil Darti sakabanama Bapak Wakil Darti anu bager aturan deui Bapak Wakil Darti kembang sotang Bapak Wakil Darti deui buati Rengarona sudah Bapak Wakil kapilih Bapak Wakil Darti anu bageng Bapak Wakil wala sok mah Bapak Wakil deui 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 dibayar deui lain
bagja diri ayo bagja dengan bagja dengan di bageurang jaya penting wakil tarna aya di sisi kumang Bapak wakil tarna Bapak wakil karangnang aturan Bapak wakil tarana Bapak yona gelangan Bapak wakil tarna Bapak wakil tarana deui wilujeng Bapak wakil tarana deui anu bageng sing jadi Bapak wakil tarana hari ngadang gede waduh Pak wakil Wacima Bapak wakil tarana muat ka batu yo kalakuan wakil tarna anu terhubung Bapak Cima Bapak wakil tarana deui muat ka batu pekriksa badana sakujur Bapak wakil tarana anu bageng anu sayang di serangan AUB tapi ngapa AUB moal bobogohan deui mual bobogohan deui AUB tapi bosan AUB deui putus deui AUB pekat penangan waduh AUB bisa disambungkan deui AUB AUB deui pekat tinata AUB anu bagus diserangan Bapak wakil tarana AUB deui AUB aturangan kapayuna heula AUB lamun geus maskin AUB deui semua rek dipisahkan AUB komo lamun AUB deui mana deui AUB AUB anu bager AUB sayang hoyong di bayar laguna Pak RT Udin aya komo lamun Pak RT Udin Pak RT Udin abek dina malam minggu waduh ku teu ngarti Bapak RT Udin deui anu bagus Pak RT Udin aturan deui Bapak RT Udin deui mana deui ayo aturan Bapak RT Udin anu bager ya disayang sayang Pak Mantri Maman aya teh Pak Mantri Maman anu bager Pak Mantri Mantri Maman Maman deui sok atina teh Pak Mantri Pak Mantri Maman tong dipake kaulina Pak Mantri Maman lamun geus masjid Pak Mantri Maman deui anu bagus Pak Mantri Maman aturan deui Bapak Mantri Maman anu bager payun heula Pak Mantri Maman hoyong ade bayar laguna Bapak Mantri Maman aduh sayang Pak Mantri Maman apa lamun Pak Mantri Maman menayang kabogo jujur Mantri Pak Mantri Maman Ayo. tanggung jawab moal kabur Pak Mantri Maman komo lamun kabogo geus nganyahan
nganyahok Bapak Menteri Mamana deui anu bahager geus datang sok atina tang Allah eta tong dipake kaulinangang Pak Guru Parno aya nih mono geus masjid Bapak Guru Tarano anu bager aduh sayang Pak Guru Parno aturana deui Guru Bapak Parno Guru Tarano deui mana-mana deui Guru Parno aturana deui Pak Guru patepang deui Pak Guru Parno Pak Guru Tarano aduh sayang apana cecep aya apana cecep sok atina tang apana apana cecep tong dipake kaulinangang apana cecep lamun geus masket apana cecep deui aturana deui apana cecep anu bagang apana cecep deui mana deui goyang dikit mah hoyong ade apana bayar cecep lagun apana cecep deui anu sayang apana cecep lamun apana cecep Bona boga kabogo jujur apana apana cecep goyang reggae nya tanggung jawab cecep apana cecep deui moal kabut ari komo lamun asoli apana cecep kabogo geus nganyakokeun diserangan asolin disarang asoli anu bager ayo anu sayang asoli deui asoli asoli deui dibayar heula apana apana cecep cecep deui asoli anu sayang apana cecep asoli kapayun heula ngigal sok tong cicing wae disayang sayang apana cecep deui asoli deui mana deui asolin aduh bagangan asli deui hoyong dibayar lagun apana cecep aturan kapayun heula apana cecep asli dibayar heula tapi kapong geus kapok moal bobogohan deui moal bobogohan deui tapi basang asli apana cecep aduh bagus apana cecep deui sayang deui saya aturana deui oyong di tabihana deui apana cecep anu bagus Apana cecep? apana cecep deui sayang deui Apana cecep? deui sayang apana cecep deui apana cecep anu bagus deui anu mana mana makna anu iya aturan dulu jangan tepang asoli hari sing jadi mang alah sing jadi hari ini ada ngadi komo lamun gerangan ajang kapegat hujan kapaksa balik na isu kapaksa balik na isu Tinun ing pasyawakan busana ya maneka warna serba puspitaning budiana miang pajrah ing sarwaru mareng
mandi narawata sauyunan gotong royong babarengan Kakang Panji narada kang kula adi guru aya naon muka hiji eta nganjang silaturahmi kang leres nu kadua nama bade nguningakeun impenan da impenan teh salilana pagriwota ngaganggu kana katengtreman hate kawula ngimpen naon kaula teh tilu wengi ngimpen teh sami wae tilu wengi ngimpen teh sami wae ngimpen naon nu kempen ku kaula pan kaula teh boga alat ngaran alat kaula teh kaca tapi kaca trenggana weri tina impenan kaca trenggana teh ilang tanpa kerana kang tapi pas kaula nyaring kaca trenggana aya ganti di peuting kaimpi leungit di wae pas nyaring dipariksa aya kaca trenggana mah teu sok sieun teh tangara ciciren teu hade ka kaula atawa ka pangeusih sawarga menik loka Kakang Panji neranda kan ulat dal adi guru tong dia mutanting sawios atau sawios dia tamaimpenan karena yang paribasa ngimpi teh kemangsare mual pati-pati ngimpi lamun urang teu sare tapi lamun eta impian karuhun atawa wadang yang sawarga ngabejaan ka sawarga rek kaya karaman apan jagat tangga bogan tameng parungu mudah-mudahan cing kahalangan cing katadaku tameng parungu urang tapakur kanu maha agung urang mentak beri jeung ngadoa kanu maha kawasa mudah-mudahan kasawarga ulah aya hal nu teu pikarep itu timalan Kakang Panji nerada mudah-mudahan we ulah aya naon-naon kasawarganya Kang nya atuh dewa-dewa mudah-mudahan cing calalager widadari cing calalager atuh adi guru pun kitu cing sehat atuh akang cing kuat sawarga mikini cing mikin mah aja kitu tah adi guru leres timbalan Kakang Panji nerada da bala ha geus nepi urang eta pato nah tah kacili Kang dewek milu hayu heula hayu geus kagok ngalit geus kagok kemengabok nepi ka dieu milu wing asup aa asup lamun wing teh asup aa entong asup Kang di sawarga eueuh dagang motor teh moal aya di dieu mah moal aya moal aya dagang motor di sawarga malah muneangan kembang gitu-gitu tadupa sesengitan aya di sawarga del eueuh dagang sapedah di sawarga lamun tutup penti loba di sawarga aya nu cing gereneng di luar saha Kang saha eta nya punten kulan saha abdi kelak saha apal sorana saha aja abdi dawala si dawala leras dawala di guru putra Kakang Semar leras aya kapriyugian pengenten piwarang kalebet sareng saha Kang jeung saha jang aa sareng si ade ti iya si ade gareng oh jeung adina sok kadi aya kapriyugian pengenten piwarang kalebet Kang sok kadi eta pake celana pagahan heula geus ulah heureuy di jero mah ieu ka sawarga itu dewa tuh dewa ieu mah Kang ngomong milu da ulah sieun sieun kunaon dewa sok sieun pan hayang motor lain mun boga motor geus setanggar diganti poe
Wah, kira-kiranya kalau motor teh leungeun teh kaluhur. Oke, iya tangkal jalitri setengah. Yang aing nginjem tanuk panengkeun tanuk munding meureun digantel-gantelkeun dina motor teh. Aya kembu kuning batur. Aya cangkong ok. Aya ieu sak eurih Kang, saung eurih. Mencek kurang mana? Yang belah heureuy. Bade nyangakeun semah hongduk amar tanamaya. Kau nyuk yang mutepat di jagat nata jadi Pundawala semah maneh katarima del 100% cing panjang umur cing gampang ngalap rezekinya mun semah dukhong amar tanamaya kange yang sepuh tiabi dawala heuh ditarima jang 100% cing panjang umur cing gampang ngalap rezeki mun sok diuk deh turutan uing nyemahna kos kitu make hongduk amar tanamaya. Oh, gitu Kang. Hah, ya atuh kan itu nuak dieu wae. Aing heula cicing dewek heula aing lancuk noprok paduri. Cicing adi mah Itu. Dah. Tuh sahabat anu jaga ka aing neuleuh. Nyemahna kos euy. Anu cek keneh heuh. Oh, bade nyanggakeun hong naon. Duduk kan. Atuh lain bejaan di jalan wingna poho deui. Hongduk amar tanamaya. Bade nyanggakeun hongduk Simantara Simantara anu pono hong Simantara. Bade hong Simantara. Simantara. Diterima sepot 50%. Ih, ngaleutikeun. Geus keun wae. Cing panjang umurnya cing gampang ngalap rezeki jodoh maneh jauh keneh jan cilak oh geus poho deui Simantara heuh diterima lah 50% cing panjang umur cing gampang ngalap rezeki maneh bakal loba duit lamun maneh getol usaha hayu dah nya heuh ngadoakeun teh kuat ke geus tam geuri hareupeun dewa ieu teh. Hayu garek hada. Hayu garek hada. Ada kudu lempang atuh. Kang ulah nyawa akuarium. Hong ciluk. Lain hong ciluk jadi. Siapa hong ciluk? Hong ciluk diterima 25%. Ambe mungkin peot wah. Cing panjang umurnya embung panjang-panjang tuh kira-kira pisang saraeun mah hirup umur panjang bermikin kolot udud beki usaha teu bisa dan geus kolot nya panjang umur jeung rezekina ieu teh anu mata kali teh si udah terek nanyakeun cicing can breng hong ciluk geus diterima lah geus 25% meh jejeg 50 tamana tuh salawet geus teu bisa jalan mana lombang hayang tigebrus ka ditu nu dagang sapeda di balap jeung motor kuy nya ulah motornya ulah sapeda da motor sia kuy ngerek dikempesan ya aing meuli sapeda dibere jaket dibere celana dibere kaos sangsang topi helm dibere dahar segala nya heuh kutang ge dibere kutang awewe harga busi sering ngabusian irung sia atuh cicing heula cicing cicing heula ngerakeun nya heueuh nya henteu dulu urangan motor cicing can pupuh teh geus yakin ge ka urang ge ngahormat da bari teh dulu urang ieu teh mang urang ih geus katempo we jang motor aing jang diteu teh nyameuh urang ku motor nyameuh nu nyameuh mah lain motor urang Purajaya dawala urang rek naon ka dinya rek naon su kieu ya kahiji abdi teh eta ngajang silaturahmi nya
abdi sono ka eyang ge sono ka maneh. Nah nuhun we pada sono mah syukur ya kan ya itu sono ieu sono sok sieun teh sono sabelah da ai sono sabelah mah da moal bener di mana-mana ge. Anu kaduana abdi dongkap ka teh bade nyuk-curuk kecap sepuh mapai ke ya wala cuk teh gang lila mun bisa ngomongna teh make cak cerak cuk mun leumpang mah jauh gitu mah jauhan mun leumpang mah teh ngajauhan kanu titik ieu na wae lah langsung kanu intina cicing heula nya kudu malah panggedang buru-buru da wala aing geus teh sabar geus teh buat hayang tumpak ieu dina tanyakan gigina segigi eta dina pudunan gigina ganti deui jadi meureun mun boga motor teh kudu leumbang gigi nya del kakak ngana hiji-hijina rek kumaha ya mending meuli metik nu tukang rebab teh simetik apa nama gigi ya tukang rebab teh simetik da gigian lamun aya jelema gigian teh teh simetik. Nah naonan jijang tuh ge aing mah ngayoan wae. Sising heula kirang badoakeun. Hiji eta anu kaduana bade nyuksruk kecap sepuh bade mapai kecap bapak rehing nalika kapungkur pun bapak sok nyarios ka abdi tapi punten ka eyang nya pun bapak teh ngangken wargi eyang malah tapi punten sakae deui eyang teh diangken rayi ku pun bapak ieu teh leres henteu yang bilih akon-akon abdi dongkap ka dieu teh bade bermanakeun leres henteuna cariosan pun bapak tapi punten ka eyang dawala kulan teu salah tah cicing siapa buat adu gabret teuing kawas naon ngajeduk sia teh oh kuat meletak lah ngarku motor aing sok wae dirak-rak pentilna ge ya budak ngurus kunaon di guru duka jadi bapak maneh teh ngakulan cek eyang muhun teu salah su delepat Semar lain aku-akuan apan kieu nya del sang hyang menang teh aki maneh nini maneh ngaranna teh Siti Bentar di Siti aing kakaranya ngaran nini di Siti Bisiti mah atuh bukan soto saru aja tukang wuduk teh arana pan bisiti cepot ngomong atuh sia teh sia hes mau didenge bertak nyeri ngambek nyampur atuh pak ngambek aduh batur tiada maaf bagimu sang yang menang teh boga anakna teh 5 nu kahiji sang yang rasasan beureum maneh maua anu kadua sang yang munget sang yang Ismaya Semar maneh mah beureun bapak nu katilu sang yang Antaga Togog Pijo Mantri mang maneh nu kaopat sang yang Kaneka tah eyang ieu mang ieu sang yang Kaneka yeuna narada anu kalima bungsuna sang yang Manikmaya ya kaula jagat bapak maneh teh alo kaula maneh teh ka eyang teh nyebutna teh mang kabayang wae ya mangkat ka jalan goreng harga pilok sabaraha rek milok naon sia rek milok awak sia rek milok awak manehanana ini milok motor tengna dipilok sesana rek dipake milok alok wae alok dipilok sabulah beureum beungeut sabulah silver sabulah silver kita mawa kardus pamajikanana kete balik teh mun alok dipilok heuh moal sidikeun
pamajikan ge kuain si pilot milok pamajikan alok mah moal mah genep gede pamajikan meber lamun diuk di panggung ieu mah moal kudu didadal deui di hormat teh ngaregeg teu bisa repeh cicing ieu keur serius keur pancakaki Hayang repeh mah ditah HS heula gitu. Aing mah cicing siapa cicing cing percayanya maneh teh alok mang tah anu salajengna nuhun mah berarti seriusan pun bapak teraras bener ceritan bapak maneh terus rek nanyakeun deui naon bapak sok ngangken saur pun bapak cenah sawarga menikloka nu mayak paksa kilegana tapi punten kayang punten ka mang nyesok cenah ieu teh nu bapak ku bapak dititipkeun ka iyang bener dawala iya boronong hei wes Kita saha nyanyi sih. di sawarga teu meunang nyanyi Nah, tetembangan di sawarga mah. sopok Buat wararani wah warani siapa nya aing teh bunga bagja aing teh nya hareup padi itu deui Siapa ambok teh.